Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar mungkaran nukelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamaget istri nulat nyonto kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati. Sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana peneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadedeh. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Camat Ibu Kapolsek Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian. Sabenerna ari jalma teh kudu puguh kana tujuan. Allah ge nyiptakeun manusia teh puguh tujuanana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Jadi tujuan Allah nyiptakeun manusia teh sangkan ibadah. Allah nyiptakeun manusia puguh kana tujuan. Nu dagang ge pan puguh tujuanana hayang untung. Nu tani ge puguh tujuanana hayang hasil. Ta ibu pangaosan ka ieu tempat kudu puguh tujuanana hayang naon. Cek bibir mah hayang ilmu ngan da cek hate mah hayang lalajo urang. Jadi sadar teu sadar sim kuring teh ieu teh keur ngawangkong jeung keur nyingareupan jelema garade wadul. Deuk teh disebut wadul kumaha antara bibir jeung hate patoja ieu. Cek hate mah hayang ilmu da cek bibir mah hayang ilmu da cek hate mah lain. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge aya rutinan, aya ustad, aya kiai, tapi hampura da jamaahna teh moal leuwih ti 30 teh. Matak urang teh geningan ngawadul, matak ulah coba-coba nyebut wadul ka batur da urang ge sakapeung bibir jeung hate teh sok gede wadul. Pertanyaan nu kadua, ibu hayang ilmu, tah ari ilmu keur naon? Pan ibu ge meuli baju teh deuk dipake, maka ilmu ge deuk dipake. Sangkan katutupan gorengna ku ilmuna, katutupan teu balegna ku ilmuna, katutupan teu eceregna ku ilmuna, matak ilmu teh pembersih eusi hate. Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang baroga ilmu tapi hirup mah da poek wae. Kabeh ge ararapal bab tahajud tapi da ditoong tina kicep beureuk hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge apal kasalaki teh kudu hormat tapi da duit leutik mah rada jeding. Berarti lamun gitu ilmu boga ngan cahaya nu eueuh. Sedengkeun ilmu teh fungsina al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Hirup manusia ulah sok poho kana purwadaksi. Jalma bodoh hayang pinter geus pinter oncoran jalma bodoh, tapi kadang-kadang mah jalma bodoh hayang pinter geus pinter ngadon ngahina ka jalma bodoh. Rakyat sok harayang jadi pejabat kuduna geus jadi pejabat nyaah ka rakyat da jabatan teh pamere rakyat. Ieu mah rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat ngaleyak rakyat. Aduh. Tuh berarti poho kana purwadaksi. Jalma teh matak ulah sok poho kana purwadaksi cekolot baheula ge. Moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya jalma leutik, mata geus gede kudu nyaah kanu leutik. Moal mungkin jadi jelema beunghar tanpa aya hirup si miskin, mata geus beunghar kudu nyaah kanu miskin. Ieu mah geus beunghar sombongna nataku. Kongkorong papanjang-panjang, leumpang dongko. Gelang ti dieu nepi ka dieu, sasalaman jiga robot heuras. Malahan malah mun deuk pangajian teh gigi beurik jiga nu setruk, hayu urang pangaosan.
gek diuk gigireun sidik nu gigireun teh jelema teu boga der diomong-omong ieu teh kongkorong teh 40 gram ti salaki kumaha ceuk nu gigireun kumaha sia harta ulah dek dipake alat kasombongan sabab dek nu miskin dek nu beunghar keukeuh maot mah ukur boeh warna bodas kunaon boeh bet warna bodas simbol hate yen Allah teh narima kana hate anu bodas. Ilmu adalah sarana ngalobah hate, ilmu lain sarana ngarobah wujud, ilmu lain sarana ngarobah baju jeung tiung. Lamun tiung jeung baju tiap neangan ilmu kudu robah, maka salaki nu bakal jangar. Rutinan poe Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa kudu hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben di mulian baju. Padahal ilmu mah lain ngarobah bajuna tapi ilmu ngarobah eusi hatena. Nu goreng jeung tatangga geura alalakur, nu sok pasea jadi tara, nu teu balik ka salaki jadi alus, tah mangaruhan ilmu teh kana eusi hate. Matak bisi ibu balik ti dieu pernah pabaeud-baeud jeung salaki ayeuna keur bendu balik ti dieu geuwa tangkep ayah. Engke salaki bakal nanya kunaon ai maneh balik pengajian jadi lebay jawab ku ibu tobat robah hate pak tina ilmu lain kudu apal kana kagorengan batur geus boga ilmu lain kudu mukakeun aib batur geus boga ilmu lain tugas urang mukakeun kasalahan batur tapi tugas ilmu ngawabuhkeun diri urang ka diri urang awak ibu teh ibarat imah mun di imah bala beresihan mun di imah belewuk pek empel ngarah naon ngarah ngeunah di cicingan jalma hayang tenang tapi sapanjang boga penyakit hate demi Allah moal menang ketenangan batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli kongkorong ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil modar pak dek tenang kumaha lamun dina hate ngukut penyakit matak tugasna ilmu teh ngawawuhkeun awak ibu ka diri ibu sorangan tong hayang wawuh jeung kasalahan batur tong hayang apal kagorengan batur tapi ku ilmu kudu leuwih apal kana kagoreng patutan diri sorangan sabab ngaran manusia mah bener wae lain malaikat salah wae lain setan bener salah pada mika boga bener hiji tah tugas ilmu teh eta anu nomor kadua al ilmu nur nu ngaran ilmu jadi cahaya teh di mana cahayana dina wujud perilaku leuwih luhur ilmuna kudu leuwih luhur etika hirupna ulah luhur ilmu tapi luhur kasombonganana batur teh salah we nu bener ukur si laing ilmu nu mana kudu ngarobah jadi sombong dina hirupna we nu boga ilmu lain lempang jadi gagayaan biasa we lempang mah teu kudu kikituan sabab wujudna ilmu teh lain dina biwir tapi wujud ilmu dina perilaku matak bener cek urang Cianjur nu ngaran ilmu teh ngajirimna diri ngajinisna rasa ngawujudna bentuk mun ibu rumah saboga ilmu panon tapelan ku ilmu moal dipake lalajo kagorengan batur ceuli barang jeung ilmu moal dipake ngadenge gosip biwir barang jeung ilmu moal mukakeun aib batur suku barang jeung ilmu moal ngalengkah kana salah hate barang jeung ilmu bakal nyacas bodas moal aya sifat hasud benci jeung cua teangan nu boga ilmu nu sarupa kitu kanyataan malain kitu ku ilmu teh ngadon ngabongkar kagoreng patutan batur teangan dalilna teangan hadisna na aya hadis hiji weh kudu mukakeun aib sasama hirup eueuh lur ku sabab kitu ilmu teh kudu leuwih apal kana awak ibu sorangan matak sim kuring teu wani nyebutkeun geulis ka ibu teu mun dina pidato ibu-ibu nu gareulis teu hararayang kunaon kuring mung nyebut ibu nyebut geulis artina lamun kuring nyebut geulis ka ibu artina kuring nyimpulkeun tina panempo pedah nempo rarayna geulis sebutkeun geulis padahal nu leuwih apal awak ibu adalah salaki ibu matak cek kuring ibu-ibu nu gareulis kumaha cek salakina pret naha sabab salakina mah tapak budugna ge nyahoeun Pak jadi nyimpulkeun hiji perkara ulah tina nu katempo ulah tina nu kadenge simpulkeun eta perkara nu karasa matak ladang ngaji kudu karasa ku tatangga
ladang ngaji kudu rasa ku baraya, ladang ngaji kudu karasa ku dulur ku batur jeung ku balarea. Ulah ngaji anger pedit anger, ngaji anger goreng anger, ngaji anger ngomongkeun batur anger, ngaji anger pasea jeung tetangga anger, ngaji anger ngahina batur anger, ngaji na can teura kana hatena. Ibu Kapolsek kunaon ieu kalaleprok ku rumasa. Innamal buistuli utami mamakarimal akhlak, mutiara tina sagala ibadah teh ternyata akhlak. Matak jelema salat bakal ngerem diri hayang teu hayang ngomongkeun batur. Jelema salat bakal mung nyaritakeun kasalahan batur. Sapanjang salat ibu tapi ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, artina salat sebatas awakna, salat sebatas bacaanana, can alus eusi hatena. Oh, keprok deui da rumasa, Pak. Sehingga tina salat teh dibawa kana perilaku. Tilu cek ulama muntanabi, sidkul qauli, jelema salat kudu alus ucapan. Layinul qalbi, jelema salat kudu leuleus hate. Tarku ma'asi, jelema salat kudu geus meujeuhna ninggalkeun kadorakaan. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Aing boga harta tapi pedit dosa. Papaseaan jeung tatangga dosa. Teu akur jeung dulur dosa. Ngomongkeun kagorengan batur dosa. Ibu salat, nah atuh eta teu eureun. Ternyata salat urang teh Pak karek alus gerakan, alus bacaan, can alus dina ucapan. Sedangkan engke di akhirat, Gusti mana ladang salat abdi, Gusti mana ladang ibadah abdi. Kumaha cek Allah, anjeun salat, nya abdi salat, nah ka mana pahalana? Duka Gusti, salat maneh tapi bareng jeung kasombongan hate maneh. Anjeun salat tapi naha pahalana eueuh Gusti, anjeun salat tapi loba tetangga nyeri hate ku bibir maneh. Matak salatna sah menang pahala tapi beak pahala hareupeun Allah, bongan bibir loba ngogoreng batur, akhirna doraka batur dilegleg ku urang, kaalusan urang dihakan ku batur. Weh. Bari maranehana nu kitu teh. Matak ilmu teh wujudkeun. Lamun cek dina bibir alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti, cing mana wujudna eta alhamdulillah teh. Sadaya puji kagungan Allah. Jadi lamun kabeh puji anu Allah, manusia mah wujudna ulah sok asa kapuji. Ieu mah alhamdulillah dibaca, sedekah wae kudu dipoto. Asupkeun kana Facebook alhamdulillah parantos santunan. Ria beleguk nu kitu batu teh. Mere leungeun katuhu nu kenca ulah apaleun, sabab ngaran ibadah cukup urang jeung Allahna. Teu kudu butuh penilaian manusia, teu kudu, sabab manusia manilai alus ge tungtungna sok mamanawian. Sok anu nganilai ibu ti mana peuting pangaosan jeung saha nana gerhana, moal aya deui di lemur urang manu panghadena iwal ti maneh, kadituna susuganan 200. Coba Pak lamun urang dipuji ku Allah taala bebas hirup. Nu kadua alhamdulillah alat bersyukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah, baju gonta-ganti heueuh tina alhamdulillah bawa kana hate sehingga sadar jelema beunghar kudu mere lain hayang dibere, tapi nah kanyataan nu beunghar harayang BLT. Tak ieu keprok kunaon keprok ku can kabere. Dalamun geus kabere menyebut teh rezeki anak soleh teh. Nu beunghar mah ku alhamdulillah kudu sadar. Kunaon urang jadi jelema beunghar kudu daek mere lain dibere. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar meunang BLT, wayahna balik ti bebeja ka salaki, Pak bener pisan ceramahna negerhana, urang mah jelema aya dahar oge 3 kali, baju ge gonta-ganti, budak ge kasakolakeun, bapak ge gaji boga. Nah ari urang bet meunang BLT esin ku Allah Bapak, urang bikeun ka fakir miskin. Tah eta nu beunghar nu sabenerna. Heeh, keprok ngan balik ti bebeja kitu ceuk salaki ai maneh kapangaruhan ku saha? Kunana gerhana tong didenge Ustad Gelo. Anger bakal aya panyakit. Matak alhamdulillah teh wujudkeun dina perilaku hirup. Panghese-hesena ngawujudkeun ilmu dina perilaku. Sehingga lamun ilmu geus jadi perilaku, bajuna moal milih anu mahal. Moal naha akhirat leuwih utama katimbang dunya. Baju kena ku soek,
dahar kena ku lapar, tunuh kena ku sare, tapi akhirat moal pernah mangihan alam tungtungna, matak nu dibikeun ka akhirat leuwih gede bata nu dipake. Matak lamun tiungkeun bae 50.000, bajukeun bae 300, atuh senal jeung senop teu nanaon 200, ngan mere ka masjid mah kudu gope, pan kudu era tiung denai, bajuna baju binih orang, ari selopna 500, 2,5 juta dina awak, datang koropak cereketek 5.000. Nyebutna cinta akhirat, na gede wadul teh bebeakan. Kaharti Kudu era ari gedong sigrong, ai masjid segede pelok. Kudu era ai dahar 100.000, ai barang berengan 1.000. Akhirat leuwih utama katimbang dunya. Mata kuring nanya, engke di akhirat bakal ditanya, man robuka, saha pangeran anjeun? Jawab ti ayeuna, saha pangeran ibu? Allah. Osok ngawadul. Sok ngaku. Da dina nyebutkeun henteu ge kaciri gede wadulna teh. Saha pangeran ibu? Osok ngawadul. Osok pedit. Osok sombong. Allah nu mana nu nitah eta. Ternyata bibir mengatakan Allah, tapi hate teu wawuheun ka Gusti Allah. Poek dek balik ka Allah teh Pak, poek. Naha bibir mengatakan Allah, bibir ngomongkeun Allah, ari hate teu wawuh kana cahaya-cahaya Allah. Saha nu nitah ngabohong? Tuh Abu Jahal. Saha nu nitah sombong? Tuh Firaun. Saha nu nitah pedit? Tuh si Korun. Ai bibir ngomongkeun Allah, ai praktek hirupna jadi bebengok si eta. kahartos ya. Cinta kan Nabi Muhammad, nah goreng hate itu. Nabi Muhammad matara pernah goreng hate. Nabi Muhammad selalu bager, barang bere ka yatim beak hartana, barang bere ka miskin beak hartana, barang bere ka jompo beak hartana. Cinta Nabi tuturkeun akhlakna. Ulah ngomong cinta Nabi, tatangga teu dahar diantep, jompo teu boga imah diantep, yatim hayang sakola eueuh nu melaan. Di mana cinta Nabina ukur biwir tanpa aya praktek hirupna. Wow. Sok salaladar. Keheula tuh dah. Agama ge sarua. Mun bapak ngaku Imam Syafi'i silahkan. Mun bapak bermazhab Imam Maliki pek. Mun bapak ngaku Imam Hambali silahkan. Pek. Ngan kudu tamat aya nuturkeun imam nu opat teh. Nuturkeun Imam Syafi'i, tuturkeun oge jeung akhlakna. Tuturkeun Imam Hambali, tuturkeun jeung akhlakna. Nuturkeun Imam Hanafi, tuturkeun jeung akhlakna. Silahkan bermazhab karena opat mazhab pek. Ngan kuring nanya, iraha Imam Hambali pasia jeung Imam Syafi'i? Aya dina sejarah Imam Syafi'i pasia jeung Imam Hambali? Matak cek ibu Kapolsek tadi, gera jaga nilai persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda tapi tetap satu dalam tujuan. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali silih hargaan. Islam nepi ka Cianjur. Poe ayeuna ngaku Imam Syafi'i, ngaku Imam Hambali, tapi gurger bae rupina mah Imam Samudra. Jadi ulang-ulang salah. Lamun deuk ngaharamkeun hiji perkara, haramkeun jeung sifatna. Osok ngadahar daging bagong. Ya pasti umat Islam tara da sidik bagong mah haram, tapi naha sakapeung mah daging bagong diharamkeun aya sifat jiga bagong nyuluduk we. Dicarek ku salaki tiktokan pirage. Mah entong sagala di-upload teuing atuh keur ngacai di-upload. Kerjajan di-upload, bari joget-joget kitu bujur monoyot bujal kaciri, da bapak teh cemburu lamun mama ditempe batur da nyegag atuh salaki teu gaul. Daging bagong teu didahar henteu, tapi naha sifat nyuludukna jiga si eta. Kahartos. Urang oge Pak bisa nyokot ilmu tina sakadang oray. Oray megar satahun sakali, ganti kulit teu ganti ngaran. Kudu era urang disiniran ku oray. Dina pangajian teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tema, ganti penceramah, ganti tepat, hampura naha hate teu ganti-ganti. Nu rudat anger, nu pedit anger, paseah anger, kokolono anger, goreng jeung batur anger, ngaji lagi anger, rupina mah ngaji prek. Oray ganti kulit tapi teu ganti ngaran. Bisa jadi urang karek ganti tiung, ganti baju, tapi naha teu ganti jeung hatena.
sabab baju bodas cantang tuh hatena bodas, baju hidung cantang tuh hatena hidung. Darajat manusia lain ditangtukeun ku bajuna, tapi darajat manusia gumantung eusi hate sebenarnya. Glowing heuh, lipstik dipake ayeuna hasem banget teu sararudi nanya nage. Keur naon banget di glowing, lipstik diberem-berem, make make up, make blush on, ayeuna jamot trot. Matakna hate tong rudet kubang emok grasok. Sabab darajat manusia hampura Pak gumantung eusi hatena. Maka ilmu teh wujudkeun dina kahirupan. Jalma bakal berharga lamun hirupna bareng jeung Allah. Ibu kudu era ku hayam. Hayam naon nu teu manfaat tina hayam. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, enogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna pan ieu kaum seblak. Hayam kabeh manfaat Pak. Timimiti bulu, tikotok, daging, enog, cangkangna ongkoh, nepi ka tulangna, hayam manfaat kabeh. Coba ieu sagelis-gelisna ibu ngenog isuk-isuk dagangkeun ku bapak juga. Matak manusia berhargana adalah innallaha ma'ana, berhargana manusia lamun hirupna bareng jeung Allah. Urang teu boga akal, tah gunakeun akal eta, maka akal simpenan tunaan ku sifat welas jeung asih, ku sifat rohman jeung rohim. Maca leuweung nyaah kana leuweung, moal dibukbak leuweungna banjir moal terjadi, gempa moal aya, musibah moal terjadi. Naha leuweung hejo lemok tutuwuhan curcor cai tiwalhangan, lebeut ku beuweungeun loba ku alaeun. Lamun manusia nyaah ka leuweung, poe ayeuna leuweung beak banjir kakara takdir Allah. Kahartos. Lol aya jelema tara salat tara ka masjid, gera baca tong ku nafsu. Lamun dibaca ku nafsu bakal ngewa. Sarolat atuh oi. Kos nu rek hirup ribuan tahun wae, ta eta mah maca ku ngewa. Coba baca ku nyaah, deudeuh teuing euy si eta. Mangkane engke teh bakal panggih jeung alam akhirat. Nyaah lamun manehna teu nepi ka teu salat, tepungan ku bapa, asongan rokok, jamin beteungna, kudu bager bapa, pek omongkeun bab salat, ngagugu lamun jelema geus kajasaan. Ieu mah nyieun jasa henteu poporongos atuh ditonyok. Gera baca ku sifat nyaah nanaon oge, bener? Kahartos ya. Nana gerhana sok baca ku sifat nyaah. Di mana Asep, di Cimaung, sabara jam ka dieu 2 jam setengah. Ari tadi memeh ka dieu di mana heula di soreang ngalebet naon ceramah. Tah ibu teh pan jug maca tos tuang teu acan. Pan dijawab ku sim kuring teh teu acan ibu. Da sidik sapoe ayeuna teh 3 jadwal. Aduh deudeuh teuingna eta nu hajat kalah peletuk titah ceramah lain bere dahar heula. Tapi nu hajat ge maca ku sifatnya berarti ieu budak teh biheung behar heula di urangnya moal da ayeuna ge rek langsung ka Cianjur kota jadwal teh aya deui di ditu ceuk nu hajat teh bae Asep teh tuang di dieu ge ngan ku abah we rek dibahanan wayahna tampi heunuhun sateu acana gera baca ku sifatnya bener gera baca ku sifatnya pamarentah nu di luhur pejabat gera maca keadaan rakyat ku sifatnya sesuai dengan janjina. Di mana abdi janji insya Allah, di mana abdi jadi insya Allah rakyat sejahtera, rakyat makmur. Pret. Rakyat demo teh lain dek cerita, rakyat demo lain ambek. Tapi punten ingat-ingat janji si laing, oi. Pan samemeh dek jadi teh insya Allah lamun abdi jadi masyarakat bakal tentrem, masyarakat bakal aman, masyarakat bakal kitu kieu, ekonomi bakal ngaronjat, harga-harga bakal murah. Aing ngawadul teh tong tarik teuing oi. Lamun pamajikan baeud ka salaki, lain salah pamajikan, salaki nu kurang tanggung jawab ka pamajikan. Lamun rakyat ngamek ka pamarentah lain rakyat anu keheul tapi rakyat merasa nasionalis cinta tanah air mung diruksak ku nu garelo. Aing ngomong kieu jeung sieun deui teh.
Ayo teh diomongkeun dah heueuh atuh. Ayo diomongkeun aing mah hayang teh ka polsek tong datang. Tapi hebat ibu kapolsek nomor 2 Mengon saurna saur Pak Kades. Tos abring-abringan ka rakyat, nepungan rakyat. Bagja ibu. Bagja aya ibu kapolsek seperti kieu teh bagja. Nya ibu ge jadi deket jeung ibu kapolseknya. Jadi wawuh tepung di jalan teh oh ieu ibu kapolsek kitu Pak. Hese teh anu di luhur hayang turun deui ka rakyat teh hese. Anu biasa mah kitu cicingna kursi. Paribasa demi rakyat, demi rakyat. Manehna mah batuk saeutik berobat ke Singapura. Coba rakyat leutik boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Paribasa eueuh ruangan, nya ka mana ruangan pedah nu sangsara meureun nu datangna. Jadi lamun rakyat amek, rakyat demo, rakyat ngaluapkeun emosi, hampura Pak, lain karakter rakyat urang, tapi keur ngelingan karena janji maranehanana. Heueuh nya. Mun pamajikan baeud lain pamajikan nu salah. Salaki sebagai pamimpin aya kesalahan anu fatal nepi ka pamajikan ngabaeudan. Matak nu kudu dievaluasi lain pamajikanana na awak urangna. Nu kudu dievaluasi lain sebatas rakyatna tapi pemangku pemerintahanana. Bener? Sabab nu ngaran hirup gede ka hayang, hayang naon ari ibu hirup? Bawa eueuh ka hayang deh. Hayang naon? Hayang bunghar. Sok hayang naon deui? Lamunna gerhana teu boga ka hayang. Hayang hiji geuring. Hayang bersih hate sakitu. Sabab lamun harta cicing di jelema nu bersih hate bakal dipake ibadah ku eta harta. Yatim katulungan, miskin kebantuan, jompo bakal kabela. Nah harta cicing di jelema nu bersih. Coba lamun harta cicing di jelema kotor, beuki loba hartana, beuki adigung hirupna teh. Boga ilmu alus hate, beuki tawadu. Boga ilmu goreng hate, maka ilmuna bakal dipake nya saak kagorengan batur. Mata kekeh we kuring mah teu hayang harta, teu hayang jabatan, teu hayang viral, teu hayang terkenal. Hiji we Gusti abdi menyuhunkeun pangsucikeun ieu hate, titipkeun kasucian salira ka diri abdi, suci omonganana, suci tindak tandukna, suci laku lampahna. Bikeun we harta jelema anu suci ku hartana, yatim katulungan, miskin kebantuan, jompo bakal kaomean dina imahna. Tuh matak neangan mah kasucian hate. Ai hate kalalotor mah hasu dengki wah isuke modar Pak. Moal panjang umur nu kitu mah naha darah tinggi nya nyautan. Naha pedah tetangga kebedak motor 2. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da bejana kongkorong lajada ledang COD. Anu jam 8 dianterkeun paket begitu geuning. Lamun memang orang sangsara bersih hate jadi sabar. Lamun memang orang beunghar bersih hate jadi bager. Pan ibadah duanana nu beunghar bager, nu sangsara sabar. Pan ibadah duanana da urusan katenangan mah cantang tuh dibikeun ka nu beunghar cantang tuh. Tanya tuh nu hajat, loba duitna, matak hajat ge loba. Tapi naha seseurian teu jiga ibu. Pan ibu mah teu marwa duit tapi barakatak. Tapi nu hajat di tempat ku kuring duitna loba teu babarakatakan jiga ibu malahan di tempat kuat kieu we tuluy. Nah sadar diri nu hajat teh loba duitna penting ieu ge geus loba bayareunana. Background kudu dibayar, sound kudu dibayar, tuangan kudu dibayar, kaasup ngadatangkeunana gerhana ge. Oh nuhun diingetan nuhun. Tapi keur ibu teu boga duit datang tinggal gek. Dahar tinggal hayang balik tinggal leos. Naon nu jadi beban keur ibu? Teu sapanjang jelema boga duit tenang hatena jeung teu sapanjang jelema teu boga duit teu jongjon hirupna. Sok perbandingkeun jelema beunghar mah butuh ku kapolsek, butuh ku kades. Naha? Pan ibu kapolsek teh atuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, omat kedah ngajaga keamanan ieu nagara urang. Ieu desa urang ayeuna teh keur musim bangsat wayahna PRT gerakeun ngarona cek nu beunghar sae Pak Kapol sae Bu Kapolsek cek saha cek nu beunghar cek nu sangsara teu ari kunaon nu sangsara mu ngarona teu gableg paokeun Pak
jeung teu mungkin bangsat maling ka nu sangsara aya lain coet jeung mutu. Bener. Neangan gas nu aya suluh, neangan kompor nu aya hawu, neangan emas nu aya ukur paku. Aya bangsat maling ti nu sangsara. Matak paingan cek nu beunghar, sae ibu kapolsek, sae bapak kades, kedah ngarona cek nu sangsara. Matak sing adil lamun nu sangsara daek ngarona nu beunghar eureun buruhan tah ku nu beunghar nu sangsara teh buruhan ieu mah ari aman hayang nu sangsara teh ngarona manehna molor. Jelema mah kudu mutualisme silih untungkeun lain silih rugikeun nya. Lamun memang nu beunghar sibuk gawe, lamun memang nu beunghar riweuh, lamun memang nu beunghar capek, silakan sare tong ngarona ngan wayahna wakilkeun ku sangsara buruhan. Lain nu sangsara titah belel maneh nu ngeunahna teuing. Da keamanan mah butuh salarea, bener Bu. Nu beunghar riweuh datang ka ustad nanyakeun nyieun tolak bala. Gambar pedang ayat kursi sabab musim tuyul ditapal ke nalawang panto cing teu naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup teangan imah nu sangsara nyieun tolak bala teu naha pantona ge rujad matak tuyul teh blus-blus ka nu sangsara semakin tuyul asup ka nu sangsara begung ibu. Ternyata nu dipika butuh ku urang lain hartana tapi katenangan eusi hate. Bener. Lamun memang berjelema berhargana hirupna bareng jeung Allah, ieu pangaosan ulah ngaku jeung Allah Pak, wadul. Ieu pangaosan ulah ngaku jeung Allah, wadul. Isuk ayakeun deui pangaosan, tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Nana gerhana naha pengajian ceramahna jeung Allah ulah wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Oh, eueuh nu balik jawaban suudon. Amit-amit ya Allah. Pan ieu teh ceramah teh bab hate nya euy kuat teu asup-asup. Lamunana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catet ku ibu berarti kuring jelema nu pangcilakana engke di akhirat. Pan ditanya ku Allah nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon anjeun ngarah lee hate we jelema ngahambakeun diri ka salira karena saha anjeun ceramah karena anjeun Gusti kumaha ceuk Allah kami teh leuwih apal kana uteuk tongo ulang taga roh pati gegodongan nu aya dina hate maneh ke kami apal cikan urang buka hate maneh boroso teh amplop hungkul. Matak mana nu jeung Allah teh mana? Atuh lolo cek ibu, kumaha atuh lamun diundang ceramah ka Cianjur deui tapi moal dibayar wios tempo demi Allah pek bae. Ngan ari eta background dibayar teu ieu background? Dibayar, sound dibayar, tuangan dibayar. Tah naha urang teu? Cek ibu Kapolsek, negara urang teh negara Indonesia, falsafah asas negara adalah Pancasila. Gerak toong apalkeun sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ieu teh rakyat Indonesia atuh. Dek disebut adil kumaha, background dibayar, sound dibayar urang henteu. Jadi abdi malah indek minta bayaran, hanya sebatas nyungkeun keadilan. Cek bapak-bapak belah ditu sarua wae ontohot. Mana nu jeung Allah teh? Ibu di jilbab jeung Allah teuing ah. Lamun bener ibu di jilbab jeung Allah, tina jilbab bawa kana perilaku hirup, kana gosip teu beuki, ngomongkeun batur tara, pepolotot henteu. Tak eta jilbab nu jeung Allah mah, ieu mah jilbab menguyupuk kana gosip dungdak dengdek, ngomongkeun batur nepi ka jeding, kasalaki popolotot, di jilbab sama sirahna, can di jilbab eusi hate sabenerna. Tompo cek bapak-bapak, oh tuh itu tuh bisa digulung tuh. Da cek hatena mah kieu hakan tuh.
lahiriah tertutup batin lagi kudu tertutup, lahiriah alus batin lagi kudu matak toong bahasa agama kolbi kauli pi'li eusi hate omongan jeung pagawean cek urang Cianjur tekad ucap lampah kahartos ya mana nu hirup jeung Allah teh mana jelema salat jeung Allah cantang tuh loba keneh beres salat bubar salat asa aing pang salatna berarti salat lain jeung Allah jeung adigung asa aing pang solehna nu kitu patut salat nu jeung Allah mah lain kitu katempo dina prilakuna ge atuh hormat ka saluhureun nyaah ka sahanapeun deuk dahar wae cicing heula naha mikiran tatangga bisi teu dahar deuk make baju alus wae eureun heula naha bisa aya budak yatim teu kabere baju deuk nyieun imah ge mikir heula bisi aya jompo teu boga imah tuh anu saleh dina salat mah kitu matak salat teh 5 waktu tapi baruhanana ganjaranana 24 jam keur saha eta keur jelema nu salat saenggeus salat. Ibu sholat kuring sholat subuh duhur asar maghrib isya bawa perilaku sholat karena dina kahirupan sholat subuh bawa perilaku nepi ka lohor bawa kana asar bawa kana maghrib bawa kana isya sehingga maot teh jelema eta salamet naha keur akhlakna ibadah sholat kaseuri-seuri teteh sholat ibu asli mere batur ge sholat alus kasalaki sholat ngadawung bapak keur ngopi kurumoy anu ngaliwat euy deuk ngopi heula tah sholat jadi sholatnya dibawa karena perilaku hirup bener lamun hirup bareng jeung Allah wayahna tarima kaputusan Gusti ibu kapolsek da teu boga cita-cita jadi kapolsek aros mun disawang ku sim kuring ibu kapolsek terasa mimpi jadi kapolsek taros nana gerhana teu hayang megejeng viral tina ceramah asa ngimpi loba jelema nu hadir daratang gitu kitu ngimpi gitu nah teu direncana sabab nu ngaran hirup mah lempang tong dina hayang cicing tong dina embung lempang kudu dina kudu cicing kudu dina ulah lieur kaciri lungrang teh lempang tong dina hayang cicing tong dina embung tapi lempang dina kudu cicing dina ulah lamun memang diulahkeun cicing geus sidik bang emok teh ulah derwengi luan geus sidik nyarekan batur teh ulah cek nagara cek agama der nyarekan paingan dibui atuh bener darengekeun bener tah geus sidik popolotot ka salaki teh ulah derwe popolotot paingan rag-rag talak atuh matak cicing dina ulah lempang dina kudu init naha kudu ceuk kawajiban sanajan bapak hoream ibu hoream deuk pangaosan tapi cek Allah kudu lempang dina kudu ngantong hayang tong mu jelema nu melaan ka hayang ripuh hajat gersok hajat dari ripuh teh hajat padahal cek Allah mah hajat ukur 5 rupa panganten lalaki panganten istri wali saksi ijab kabul anggeus pak numpeng bagikeun ka tetangga sebutkeun pun anak nikah geus heuh hayang dangdut ulah nuding ka hayang Allah eta mah ka hayang urang heuh hayang bajidor entong nuding ka hayang Allah daeuh malaikat joget luhur panggung dangdut bajidor wayang golek hiburan kahayang urang matak bubar hajat jebleh gebleg hutang lebok kahayang tong nuding Allah karti bu sadio atuh da ieu mah kalakuan urang nu salah Allah dituding kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul takdir kitu lain takdir ibu kudu sadar diri lain takdir teuing naon atuh maneh goreng adat da salaki teh hayang pamajikan anu bager anu soleh dibere duit leutik narima dibere duit gede teu boleh narima tak eta nu dipika hayang ieu mah salaki 3 poe teu usaha pedah sare beurang-beurang bibirna teh da nyiniran si bagong molor wae kitu deuk ngeunah kumaha salaki disebut bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu sajang rag-rag talak budak korban rumah tangga amburadul kakada takdir Allah
Nah kalakuan goreng nyeredkeun ka Allah. Robah grasok adat awet rumah tangga. Amek ka salaki entong bugang bagong. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hate hayang jongjon mas sanajan keur amek teu boleh dikir. Lain bugang bagong hek dikir ai amek teh. Amek ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amek keneh jengut ongkoh Yasin. Insya Allah salaki teh moal ngamuk nu aya ge maca ayat kursi. Da disangkana kasurupan jurig caringin teh. Gobro duit 2 juta temalan ku ibu. Shadaqallahul adzim. Aktifkeun garasok hate teh aktifkeun. Dina hate bapa hate kuring teh aya 2, amarah jeung mutmainah. Mutmainah nafsu tapi tungtungna genah. Ari amarah nafsu tungtungna teu genah. Sok latihannya pas saya teh kitu nya. Balik teh dieu tulak pantot teh dibuka. Subhanallah, alhamdulillah, gedor dagor ongkoh ku kampak. Aduh. Ya gorengna kalakuan urang teh mawa kana kahirupan teu ecreug jeung urang ge. Matak hate Pak kembali deui kana hate. Ibu, kunaon nya ari urang teu beunghar? Teh pertanyaan mendasar. Kunaon ari urang teu beunghar? Tinggal kieu bawa lamun urang beunghar moal sanggup dibere ka beungharan. Kunaon urang sangsara? Allah geus mah uning yen urang mah kuat dina kasangsaraan. Pan kahayang Allah jeung kahayang ibu teh jauh atuh beda. Kahayang ibu baheula keur SMP, hayang boga salaki teh kasep bari beunghar. Kumaha ayeuna nu petotnya? Kahayang urang mah boga salaki teh kasep beunghar, ari jadi jeung nu petot. Bae ibu, kaputusan Allah terbaik. Sabab Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu. Moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar. Hiji bakal galak timuru. 2 WA bakal dipariksa. Telat balik bakal dicarekan. Awet rajet ngaranna sabab salagi kasep beunghar sieun dicokot batur. Coba jeung nu petot. Aduh, tenang, deuk balik heug henteu kajeun. Malahan nu petot mah tawaran ku ibu, Kang, bilih bade salingkuh tos bosen sareng abdi, sok salingkuh. Moal mah deuk satia, kunaon eta satia? Moal payu da petot atuh. Jadi inilah ngaranna hikmah, Pak. Matak tarimakeun. Heeh. Tarimakeun pan jongjon aya boga salaki petot mah ieu geuning dilapurkeun ya. Coba jeung nu kasep Allah selalu berdampingan init ka ditu hayang babarengan ka usaha-usaha kuat galak timuru aya penumpang ulah wae atuh moal payu usaha kitu patut. Coba jeung nu petot diabur sok we Kang. Deuk uih 2 tahun sakali mangga, deuk 4 tahun sakali mangga. Nah heurin aing aya maneh teh jangar kana si eta. Jadi kudu bisa lalajo hik. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki batur nyeri teu? Tah lamun ibu nyebutkeun nyeri dihina batur can baleg hirup ibu. Sakali deui ibu dihina batur nyeri, dipitnah batur nyeri, diledek batur nyeri. Sabab ibu can apal hukum akhirat. Hukum akhirat mah ibu nu geunah si itu nu teu geunah. Apaan hukum dunia mah nyeri ibu dihina nyeri, diledek nyeri, dicaci maki nyeri. Tapi hukum akhirat beak pahala si itu dibikeun ka urang anu dihina hampura matak jelema nu sok kahina gableg pahala sakumaha loba ngahina batur teh. Matak isuk lamun ibu aya nu ngahina tepungan ka imahna, nuhun euy tuluykeun nepi ka jeding sia teh. Kudu nuhun. Ladang tahajudna beak, ladang duha beak, ladang sholawat beak, ladang maca Quran beak, ladang sholatna beak, pake ngagogoreng batur. Sementara ngagogorengna tahajudna teu pati, duhana teu pati, maca Quranna teu pati, sholatna ge telat wae, tapi pahala engke lompuk ku Allah dibikeun ka si eta. Pertanyaanna Gusti, da abdi mah sholat subuh oge jam 5, sholat lohor ge setengah 3. Nah, ieu pahala seueur-seueur teuing. Kumaha ceuk Allah? Ieu teh pahala pamere jelema-jelema anu ahli ibadah tapi bibirna nyerikeun diri maneh. Well, sok mun geus ngadenge katerangan kieu ada keneh ngagogoreng batur oi. Resep ai ceramah kieu teh lah aing aral.
Sok mun geus ngadengan ceramah kieu eudeuh keneh mukakeun kagorengan batur lur. Boga pahala sakumaha si laing euy. Kumaha? Sedih atuh da. Nepi ka cekas kana kagorengan batur teh, poho kana kagorengan diri, kos malaikat wae hirup teh lah. Malaikat bener seumur-umur jelas, setan salah seumur-umur jelas, tapi kudrotna manusia mah bener salah pada mika boga, matak tong loba ngomongkeun salah batur, sapanjang urang sok salah jiga batur. Koprok jiga nu heueuh. Isuk mah poho deui. Palebat ditanya ge ku salakiti mana penting pangaosan, sanu saramahna nagerhana kumaha kitu we rame geus. Ne horoream. Hirup teh kudu loba persatuan dan tong nyokelan kagorengan batur. Asli Pak Kades jadi ustad jadi kades, dah hancur duluan lagi tuh. Mata entos Pak Kades mah sok janten kades, keun jadi ustad, tuluykeun jadi ustad. Ngan cek urang Sunda tong pahiri-hiri tampian, pagirang-girang pan curan, gerak cicing dina tugas masing-masing. Ngan cek kuring ku zaman ayeuna talung kene jadi ustad daripada jadi kades. Nah, pan jadi kades mah anggaran lagi dipangkas ayeuna teh. Ai masyarakat hayang ngabangun itu, hayang ngabangun ieu, aduh. Coba ka ustad hayang ngabangun jalan, cek kuring teh lain kadewek. Jeung ngeunah jadi ustad mah sajam ceramah balik gemol. Coba Pak Kades tadi sambutan, da moal mungkin nu hajat, punten Pak Kades ieu mah amplop tilas sambutan, Allah ti dituna. Matak dipikir-pikir, hirup mah gerak cicing dina takdir masih. Ibu Kapolsek teruskeun jadi Kapolsek. Mudah-mudahan tahun hareup 5 tahun ke depan jadi Kapolres, jadi Kapolda. Saha nu apal kana takdir mah Bu. Cicing dina tugasna, toong polisi dina upacara, bagian hohoa. Polisi Kobadak sangsak kamera putih. Orwo rok bagian polisi da ku lebe mah teu maen atuh. Gerasok lebe miluan eta aduh teu maen. TNI bagian laporan. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-83 tahun siap laksanakan. Jawab ku camat laksanakan. Kaciri wibawa nagara. Teu kabayang lamun camat jadi lebe lajengkeun. Tah bagian ustad engke ditungtung, bagian ngadoa, pan ngeunah hari ustad mengadoana Al-Fatihah. Kabayang teh lamun polisi bagian ngadoa Al-Fatihah. Memeh diijabah ge ditonyok heula ku malaikat. Matak manusia teh geura cicing dina tugas masing. Hirup ge satakdirna. Ibu Kapolsek walaupun seorang perempuan tapi takdir Allah mengatakan engkau harus menjadi Kapolsek, saha nu mampu ngahalangan. Nana gerhana sanajan wujudna kieu teu dikopeah, teu diudeng, teu disorban, cek Allah dipilih ka anjeun ku kami kudu jadi penceramah nepi ka dieu. Sok cobaan RW gamis sing panjang, udeng sing badag, tasbih cekelan, hampura we moal aya nu ngulem. Nu aya ge cek rakyat ngadon kieu aduh Pak RW anyar tobat. Matak manusia tong sok hayang lalajo takdir batur, nikmati takdir urang. Lamun urang loba teuing lalajo takdir batur bakal loba pertanyaan. Nah hanya haben we naha. Kaharti nah hanya nu jadi Kapolsek tebet ibu-ibu tong loba naha 100 jelema ngahalangan ulah jadi hampura nu 100 jelema kalah ka TBC ibu. Nah haben unggal penting mikiran ibu Kapolsek. Ibu Kapolsek ngalawan moal nah teu ari kudu ngalawan jelema rada garelo kabeh atuh. Bener Bu. Mata kirup mah geus cek goreng ngetarimakeun. Awak genut tong rungsing. Ieu mun genut nyangeyeng dipoto teh. Sakalian ke maleumpang teh kieu tah. Aya dina foto langsing diajak panggih wowog atuh da. Mengeus nikmati teangan hikmahna kunaon genut alus parab. Berarti salaki tanggung jawab. Ngan kunaon salaki begung ngabatin. Aduh, keul atuh da narimakeun gerasa
Bulu panon ku Allah diciptakan ponok tarima. Tuh bulu panon ponok mau kucap kicep hampang. Kaum ibu-ibu tuh narima meuli 400.000 eluk kaluhur ngabeberat diri nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep balik teh dieu maro motor gelebug angin badag bulu panon pasu nilep dua nana tikus ruk kana solokan kakara takdir lain takdir dodot bulu panon halis geus alus antep dawa jelema nu panjang halis atuh krok ganti ku patlot repot balik ti dieu ge leungit hiji manusia nu alus adalah nu narimakeun artos nanagerhana kudu ceramah ka Cianjur peuting ieu poe ieu jam sakieu geus sana jam sakitu kuring mah teu nyaho tulisanana mah geus aya ti dituna Pak teu kudu riweuh si Neng kudu rumah tangga pangajianana sataun ka hareup geus aya tulisanana nari urang mikiran takdir batur bari urang ge takdir sorangan teu nyaho nya jelema nu capek hate teh nu loba teuing lalajo batu bener kita percaya tah tah ibu aya kahayang hirup teh hayang salamet dunya salamet kumaha doana teh robana pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah embong pak tung ting dembah pak tung ting dembah pak tung ting dembah bah bom pak boba bah boba boba bah alus terah sinen Papan di Indonesia mah ngapalkeun teh selalu make musik Pak di Indonesia mah make musik we ngapalkeun teh eta teh ngarah babari apal matak anu tara make musik tong fanatik teh kanu osok da eta mah hanya sebatas metodologi coba we aki-aki hayang loba jelema ka masjid pan nyanyi mic ditiupan setengah genep dek magrib erling kunaon dari emak aduh ada geus ngompol abdi emak muslimat hayu orang berjamaah salat subuh maklum aki-aki babari poho kana waktu red setengah genep magrib itu mah sebatas metode teu kudu digenggeureukkeun nanaonan euy kikituan ulah kitu da itu mah metodologi metode maca sholawat metode di Indonesia dangdutannya sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha hanya sebuah metode keblus ke Bandung jadi es lilin Allahumma sholli wa salim ala Bandung keblus ke Banten jadi hoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib hanya sebuah metode Islam mengajarkan nilai persatuan dan kesatuan silahkan berbeda tapi satu dalam tujuan NU, Persis, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Jamaah Tabligh, garawe tujuan masarua ridona Gusti nama kejeng kudu linglung teu kudu silih cirian hirup beres ya pan ibu ge salaki jeung pamajikan beda salaki jeung pamajikan itu beda dihijikan 7 tahun ku beda borosot tah budak coba salalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing matak negara Indonesia menolak LGBT lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe nah moal anakan nepi ka iraha wae awewe jeung awewe dihijikeun rumah tangga paling bijil anak orait matak fitrahna manusia mah lalaki bogoh ka awewe awewe bogoh ka lalaki mun awewe bogoh ka awewe eta mah kudu ka barak militer ngarah teu kieu teuing nepi ka di jalan teh geus loba nu kitu Ustaz Nana aing hayang nonyok dah ngolona teh ngolona nu kitu ka urang da apa Ustaz Nana mah cenanya teu fanatik tulang keher juga heeh sing teu fanatik ngan ulah kitu-kitu teuing teh sudi atuh gitu kuat hayang nakol lalaki mah kudu katempo wibawa lalaki heuras keras weweg daweg kan hampura
sahebat-hebatna lalaki geura toong Allah, geura toong cek agama. Indung secara teu langsung awewe kakara abuka kakara lalaki darajat ibu teh 3 darajat lalaki mah 1 mata kumis badag janggot panjang balik ka imah dihoak purungkut jiga ocing gering atuh matak moal sanggup bapak-bapak ngalawan makhluk jiga ieu mah tah moal aya makhluk paling aneh di dunia tah kaum ibu-ibu. Bapak usaha menang 5 juta bikin kabeh isuk-isuk cek bapak mah keur bensin 20 tah gantian iya bener tuh pak. Nah ibu asal lebih tiren tenir ya lalaki mere 5 juta dibikin kabeh isuk-isuk bapak keur bensin pirage mah 20 tah gantian asa aneh. Nagara wae mikeun duit ka kades ka pemerintahan kabupaten negara pusat mere anggaran ka kades pan aya pak kades sok ditatanya sok ditanya usaha ku pemerintah pusat anggaran pake naon sabaraha jumlahna sakumaha saldona sabaraha sisana sabaraha leuwihna pak kades ya coba bapak mereka ieu tanyakeun eta ngakan cek bapak teh tah 3,5 juta dalam jangka waktu 2 minggu tanyakan kamana duit 3 juta nah teu percaya ka aing gitu matak moal aya makhluk paling aneh teh ieu lalaki mah lamun boga kasalahan 5 menit anggeus kumaha cek salaki atos mah bapak lepat geus lalaki sanajan genok dina hate matak lalaki geus rumah tangga begung ngabatin teh lain teu hayang nyarekan lain teu hayang nampili ngan sieun ku undang-undang KDART matak akhirnya digenggam jempe api-api sare itulah lalaki nya Kang nya kapan akang nu kitu teh mun iyo tak aya ketegeunah teh can nepi ka termos dibalangkeun mal tuh bom waktu agak gedung di dia teh tinggal siah gitu. Mata kuntung da Allah mere hak rag-rag talak ka kaum lalaki kuat coba hak talak dibikin ka ibu alah moal teh 2 poe jelema geus jadi duda kabeh da atuh kaum ieu mah dikit-dikit janda talung lelenguhan keur bapak mah paling anti ngomong gitu pak bener abghadu halali atolak paling dibenci perkara nu halal adalah talak bapak ingat kadinya deuk mukakeun biwir gitu teh hese mun ieu tah nangtang wae matak di dieu lalaki butuh ilmu naon ilmu rumah tangga deuk naon deuk ngalalempeng perkara nu bengkok lamun diheurasan beuki keras mun dilembutan sakabeung nya ogado bingung ke lalaki heuras malik heuras lembut teuing lalaki lembut teuing di kolomo atuh da budak balik sekolah make saragam make sepatu langsung ngadulang layangan pan ibu pangheula nu gandeng ari balik sekolah teh buka heula saragam eta sepatu aduh Gusti anak saha cek saha eta ibu-ibu lol cek bapak tong kitu eta lembut lalaki kumaha cek ieu bah ngadidik kitu mah gitu matak bapak mah di imah teh loba ngelehan sok lalaki sok jujur sok da urang teh ngomong kitu ladang tina psikologis kejiwaan loba ngelehan bapak bener teh Pak kajian kronologis ditato dianting make suweng make ieu make kongkorong datang ka imah ditutunjuk irung ku pamajikan jadi lain teh hayang ngamek lalaki ditahan sabab boga amanat ulah nepi ka murageun ragrag dengan ieu teh tong sok ngalonyeng teuing atuh da sabar teh aya batasna kudu ngebul heula hulu teuing matak rumus rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah lalaki pertama nu butuh ilmu naon ilmu rumah tangga
Nyata baeud pamajikan emang mah tah lamun pamajikan baeud lalakina alus mah bijaksana cek ilmu nama jeung kudu bijaksana lain pamajikan nu salah urang nu kurang meresiko mun baeud pamajikan tong ditanya mah ngamuk kunaon mah baeud ku sia tuh coba nanya nakan awak urang aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing geura toong padaringan geus kosong beasna geura toong dompet ge geletekan 10.000 geura toong lipstik alat dangdan geus dicokelan ku bilik geura toong wedak geus dekok tengahna geura toong skincare teu kabeuli-beuli geura toong baju teu ganti-ganti meujeuh pak baeud oge meujeuh naha bapa nu kurang rasiko sebenarnya mah ceramah kita teh hararayang asa menangkeun ieu nyata bawel pamajikan emang mah alus daripada nu pego sok pikir talung kana nu bawel daripada nu pego ngan bapak kudu pinter jual TV tak engke nanyakeun nah TV dijual tos cekap ku bibir maneh ge geus teu kudu make jeung karaoke ku bibir maneh ge aduh aing geus alhamdulillah. Jadi lalaki teh kudu matang dina pola pikir sangkan teu nganyerikeun pamajikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana dipahamkeun dina agama. Matak jalma nu paham dina agama sadar diri sebagai lalaki ari jalu qomuna lanisa salaki adalah pemimpin. Ngaran pamimpin mah kudu leuleus jeujeur liat sabab kaum ibu-ibu mah hayangna dimanja dan diratukan. Dia aing kaum ibu-ibu mah hayang teh dimanja dan diratukan. Lamun duit mung dievaluasi mung ditanya. Naon teu percaya sok ku maneh. Atuh loba lalaki nu tik-tikan gitu. Mang ka mana meuli pedak. Na teu nitah pamajikan buah kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui. Di dia rumah tangga kudu saling memberikan kepercayaan. Tugas salaki adalah hiji mere napako lahir, mere napako batin. Lahir imah page, baju wete, dahar sebe, kongkorong boga, gelang aya, hayang masak aya pasakeunana, deuk nyangu aya beasna, deuk dangdan aya alatna, raos. Adenge pak. Bahasa raosna ibu cek suna bawa kana bahasa Arab bahasa Quran sakinah. Sakinah teh tenang, jongjon. Deuk teh jongjon kumaha? Imah page, baju wete, dahar sebe, kongkorong boga, gelang aya, titah masak aya pasakeunana, titah nyangu aya beasna, titah balanya song duitna, titah dangdan aya alatna. Tenang ka? Ka kuping rupina. Ternyata sakinah mawadah teh jimatna aya di lalaki pak matak lalaki hampura kudu weweg daweg mun bisa kudu daek jeung pinter dina usaha sabab kudu aya nu dibungahkeun saha eta pamajikan. Oh tenang ayeuna urang gubrageun. Hiji tah mere napakoh lahir. Kadua mere napakoh batin saha bapak-bapak entong bertanya mah tos tuang acan tong hariwang pak urusan dahar entong nah jajan baso wae disanguan tuh kudu hariwang ka kaum ibu-ibu mah moal make jeung salatri moal isuk-isuk goreng kertan pabebeurang ngaliwet atuh jam 3 karedok tuluy sore baso jeung make sangu tuluy deuk magrib seblak tong hariwang tong ditanya tos tuang acan tong hariwang teuing pak urusan nu kitu mah. Tapi bapak kudu hariwang bab sholatna, bab maca Qur'anna, bab sholawatna, bab tawasulna, bab duhana. Mata pertanyaanna mah tos sholat acan. Naon sababna? Di akhirat loba lalaki deuk ka surga ternyata digusur ku nu ngaran pamajikan. Gusti abdi protes. Nah ari abdi ka neraka salaki bet ka surga. Cek Allah, nah atuh salaki abdi sholat sorangan, zakat sorangan, ibadah sorangan, aya ka abdi sok mapatahan, tara Gusti, sok tanya, bener ieu pamajikan anjeun, bener, oh sok mapatahan, tara Gusti, wayahna milu heula ka neraka jeung pamajikan anjeun. Lain we sing nyaah ka salaki teh. Di dunia ngariweuhkeun, di akhirat ieu nu ngajengkelkeun.
mere napako lahir, 2 mere napako batin. Ngan kira-kira ibu sanggup tuh buka salaki gitu. Bapak wayah nangke subuhnya. Mah, kadenge ceramah nana gerhana subuh geuning kitu di akhirat aing teh. Da urang mah yakin ieu bakal ngalawan. Karek pengajian sapoge sia mah fanatik teh. Moal kuat, Pak. Matak pola dakwah ka pamajikan mah kudu leuleus jejer liat kudu bijaksana. 1 bere napako lahir dunya, 2 bere napako batin agama. Katilu tugas ibu narimakeun kana pamere salaki dibere gede jazakallahu khairun kasiro bapak, dibere leutik jazakallahu khairun kasiro bapak, muga-muga we Allah maparin kamahian ngeunah teh karena denge geus mejeuna di sindiran yo denge. Dibere gede nuhun jazakallahu bapak capelung seripun ulu atlet ke sangoprot ma anu senangna hampura ma eta teh apa we alus teh. Dibere leutik wios bapak da kamari nu gedena ayeuna nu leutikna naha da jalan mah moal lempeng tuluy pasti we mudun jeung nanya ke terjadi ngeunah teh kana hate salaki teh darenge oi ulah api-apinya HP oi ai kasindiran teh jadi kitu sia teh juga harayang balik balik salaki ti panyabaan ti kebon ti pasar ti pasir cicing ibu teh di imah ulah keluar ti imah tanpa izin ti salaki ibu teh cicing dalawang panto saroge sumping rengkuh bapana geuning sumping ceklan leungeunna tuluy suntangan gek darenge heh gek diuk dina bang barung salaki teh ibu teh leos ka dapur nyokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan ngomong sing hade punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tempat jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki sok bapak kajeun teh manis dibikeun tapi ibu ngocobrot wae hayang diseblok rupina. 1/2 pana pasti acan lohor da ku kacape teh bapak beli teh acan netepan ieu anduk ieu odol ieu sabun ku ibu teh sadiakeun dicai teh sabunna odolna sikatna andukna ulah nepi ka salaki kokot teh ngandek mandi neangan sikat si horeng teh sikatna keur diome ku budak dipake nyikat huntu ucing bapak. Dekul salaki mandi beres mandi papageun deui ku ibu bikeun sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat geus wiridan nyuuh dina lahunanana pek ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu jeung ceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna kalah nyurakan si herese sadar si teh kalah nyurak dan tadi mah urang pas nyindiran bapak-bapak teu nyurakan heuh nah ari ieu segitu kalah sararieun aing kuat nyararegag gitu. Bapana puputan kemang kedaton buah kolbu jeung ciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumah sapamajikan can bis jeung makmur di salaki hapunten ti luhur sapramu teh handap dapal hapunten kunaon ieu surak ku henteu kitu manehna tak komo nu handap mah eueuh pisan nu kitu teh nu aya ge salaki datang juk ieu meunang duit henteu cek salaki cing atuh mah lu atlet ke sangobrot bari capek bari lungse tong kana duit dah da rumah tangga tanpa nu kieu modar gitu. Tugas salaki mere napako lahir, mere napako batin, tugas ibu narimakeun. Tugas duanana sobirin sing salalabar. Jelema sabar latagdob, jelema sabar mah teu gede amek. Ulah mengatakan sabar lamun kana gede amek. Matak lamun jelema nu gede amek tong berpikir tentang sabar. Sabab jelema sabar mah hasilna teu gede. Ibu teh nyuguhan salaki, ai suku pabaliut jeung karpet. Suku nu hiji kana karpet, nu hiji ngalengkah ti ku dawet, ieu nya kelan kopi, peupeus gelasna, bahe kopina, bakal kumaha salaki ibu? Allah teu nolo. Sok curhat ka urang sok. Ibu teh nyuguhan salaki, suku pabaliut jeung karpet, peupeus gelasna, bahe kopina, bakal kumaha salaki ibu? Teu neuleuh. Sok ngomong. Geuning garoreng adat, bapak teh aduh. Teu neuleuh. Tuluy ibu bakal dikumaha teh ibu? Dicarekan ya lamun bapak nyarekan pamajikan teu neuleuh atuh kopi peupeus gelas peupeus kopi bahe nyeri hate teh kuring yakin kanyerian ibu moal bisa ditebus isuk dititah deui mah ngademel deui kopi nyegag ku sia kunaon pamajikan teu ngagugu bongan salaki teu ngahargaan nalika pamajikan gagal kuduna mah bapak sabar jeung teu gede amek kopi peupeus gelas peupeus
kopi bahe matak naon bapak takut diuk pulungan gelasna anu bubuk teh keun gitu mah pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pemajikan bapak kamana bapak neangan ganti eta lalaki nu hade teh aya Allah teu dianggap sebenarnya lalaki nu kitu teh jarang terjadi hiji di dunia ieu saha meureun tuh lamun dihoak teu neuleuh gelas pepes kopi isuk moal nyieun deui tapi coba uyos pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pemajikan bapak kamana neangan ganti ibu teh da isuk teh bakal subuh-subuh nyieun kopi mung gagal ngan dah hayang kapake teh ai gula warna bodas uyah ge warna bodas kerebek kana uyah kocekeun jeung ci kopi mangga bapana teu gagal ayeuna suruput ku salaki diinum panset salaki didinya diuji sabar jeung teu gede amek teuneun diinum teh jiga nu amis ngan teuneun satengahna pas pamajikan deuk ka dapur mah ka dieu asa hayang romantis urang teu nginum bareng tah ieu kopi bapak mangga kumaha suruput diinum nepi ka diongkekeun bah tinggal tanya ku salaki kunaon bapak pangset tinggal jawab ku bapak sumuhun pas ya teh hayangnya boga salaki nu bijaksana ya didinya Pak sobirin latak dog jelema nu sabar pasti moal gede didinya tah hebat teh pamajikan salaki merena pakoh lahir teh dunya kadua merena pakoh batin teh agama tugas ibu narimakeun tugas duaan sabar jeung teu gede amek nu terakhir birrul walidain sing alus ka indung bapak naha ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapak murka Allah ge gumantung murkana indung bapak deuk balik kumaha rumah tangga lamun indung jeung bapak urang ridho maka pentah heula karidoan marantenanana mungpang aya pek grajieun kahadean kanu aya engke mah geus eueuh ukur nyeri hate duit sagepok dipidibikeun dialungkeun kana kuburan nyeri Pak naha eueuh nu nyokot da eueuh nu butuheun gedong sigrong mobil mewah sawalega bakal nyeri naha eueuh nu ungah da urang mangarep-ngarep boga gedong hayang diungahan ku indung aya milik hayang kasaan ku indung tapi indung bapak geus eueuh hampura ukur malengak aranjeunana berjuang ngagedekeun urang berjuang beak harta beak banda urang aya geus boga hayang malikeun kanu jadi kolot geus eueuh di dinya letaknya di hate nu ngaran anak bener matak mungpang keur aya jieun kahadean kanu jadi kolot ulah sabab cinta sejati teh adalah indung lain kabogoh hampura kabogoh mah gerewa-rewadul jatuh tita jong ge geuning nya kabogoh mah kamu sakit kumaha cek apepena iya ke puskesmas ya kamu perhatian sama aku coba geus kolot ge jatuh tita jong ngadon dihoak neuleuh eta batu eta cokor atuh memelu teuing genit-genitan mau motor butut beberek-bekan cur hujan didorong kuduaan kumaha nyebutna iin diaan jeung saya eta jeung kabogoh brus rumah tangga ibu dibonceng ke motor butut pan ibu nu bertindak dijejak motorna ganti cek aing oge atuh lamun apel aana hateu ngarokok dijawaban nyaeta CFCC langsung tampil eta bebengok APP-na kumaha maka yang tampilna ceceh abi heula we ange iraha eta terjadi bareto coba ayeuna nah hateu ngarokok beak duit eureun bau belenok maneh teh berbeda sedangkan cinta sejati mah indung jeung bapak moal berubah cintana dek goreng urang dek teu balik urang dek teu ecereug kalakuan dek bejat kalakuan kumaha ceuk indung bapak da goreng ge anak urang tapi coba pas salaki jeung pamajikan kadang-kadang silih tuding jadi pas ya goreng we pamajikan tempo geus ragrag talak si eta bakal baceo di luar tong hayang ka urut urang goreng adat lamun pas ya can ngegel ceuli macan angeus gitu matak nu kalima mah sing alus ka indung background kolot nu ngamodal hajat kolot nu ngamodal budak mah kitu we rerenengan babarengan lalayeutan kolot mah lungleng sirah teh asli ari ibu nya matak alhamdulillah ibu pengajian ieu teh bertepatan dengan satu menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah kedua 1 tahun kepemimpinan RW 10 tilu syukuran pernikahan eta nu utama
Kaopat menyambut Hari Bayangkara 1 Juli 2026. Simkuring atas nama Nana Gerhana ngawilujengkeun wilujeng Hari Bayangkara 1 Juli 2026. Polisi abadi, polisi jaya, amin. Nu kahijina menyambut tahun baru Islam, mun telepat Senen terus masuk teh aya pawe obor teh pada dia. Heuh kade ulah ngaduruk imah kade. Silahkan kunaon buat aya pawe oncor pawe obor ieu teh filosofi. Obor teh adalah cacaang hirup di mana letakna sabab Nabi Muhammad bulan Muharram adalah hijrah tina poek menuju alam caang. Paingan urang sok pawe obor, ingat urang teh sataun kamari poek wae cing atuh geura tete kana urusan caang. Matak Muharram mah bulan hijrahna Nabi Muhammad ti Madinah ti Mekah ka Madinah. Tak ibu ge kudu hijrah tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina pedit jadi bager, tina goreng kasalaki jadi patuh kasalaki. Naha menyambut Muharram ku perilaku tah eta. Terus deui 1 tahun kepemimpinan RW 10 kusim kuring didoakeun Pak RW sing langgeng abadi janten RW malahan isuk sing naik pangkatna jadi kadus. Oh, gua tina jadi RW sing jadi kades gitu. Oh. Saingan atuh. Ibu, sim kuring bade angkat deui sajam lah make jeung sajam setengah na di maneh teh. Pan urang teh naik teh 7:30, di jam 8 sajam setengah pira aku teh subuh. Oh, ibu teh sono. Oh, pek bae ibu sono ngan urang teh mungkin kudu sono ka ibu. Nah hayang nepi ke jam sabaraha? Hayang nepi ke jam 12. Abdi boga guru, cek guru abdi ulah nyarek niat batur. Tak ibu hayang nepi ke 12. Nagog we tuluy, tak urang-urang baralik ibu. Mangga sok nepi ke jam 12 nu acuk hejo. Nagog dirinya. Tah nu ceramah na seprit tah. Sim goreng atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung jeung lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun waninggalin di pamrih kade uih sing tertib ulah pabaliut suku urang jeung suku batur sing tertib kudu sadar kana suku masing-masing nya billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tausiah parantos didugikeun naon segala rubrihal ilmu anu parantos ditampi ku urang mudah-mudahan sehingga jantankeun ilmu anu manfaat maslahat dunia akhirat.